Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihin nikah wa nahahum 'anis sifah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah al-muwafiq lihadhil walimah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dhurriyyah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam senantiasa Allah curahkan ka junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad. Mugia urang sadaya anu haladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Hadratal mukarramin, para sepuh pinesepuh, para guru, para masyayikh anu ku pribado sangat dipika hormat tur dimuliakeun. Wabil khusus sepuh urang, guru urang kersana Abah Haji anu ku pribados dipika hormat tur dimuliakeun tur ditedak doana. Urang daroakeun guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sing para ranjang yuswa anu bararokah. Manawi aya pejabat pemerintah setempat ku jisim kuring dipika hormat, teristimewa sahibul bait sekeluargi beserta kedua mempelai anu ku pribados dipika hormat, mugi-mugi ieu hajat sing diberkahkeun ku Allah. Kedua mempelai urang doakeun sanajan ieu pangantena nuju dinu istrina ari doa mah moal kahalangan. Urang doakeun saderek mugni putrana Ibu Haji, mugi-mugi ieu panganten rumah tanggina sing sakinah mawaddah warahmah. Panjang jodona oge diberkahkeun dina sagala rumah tanggina. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sadayana rahimakumullah. Nikah eta undang-undang Allah, perintah Allah, perintah Rasulullah. Setiap perintah agama mengandung hikmah, mengandung rahasia anu kadang-kadang urang teterang di balik rahasia tersebut. Kunaon teterang? Lantaran urangna bodoh. Kunaon urang bodoh? Lantaran teu boga ilmu. Kunaon teu boga ilmu? Lantaran urangna teu neangan baheula. Kunaon teu neangan ilmu? Lantaran ngedul. Sehingga ilmu anu dipasikeun ku Allah ka manusia pala hadirin eueuh nu sampurna. Anu nyandang ilmu sampurna sadunya hanya saurang. Saha? Junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Cek Gusti Allah, satetes sungkul ilmu nu dibikeun ku Allah. Pala hadirin, contoh ulah jauh-jauh guru umum behelanan. Ieu mah guru ieu hebat matematikana belum tentu sejarah apal. Hebat ilmu sejarahna belum tentu nguasai fisika.
Hebat ilmu fisikana belum tentu gagah biografi. Hebat biografi belum tentu hebat bahasa Inggris. Bahasa Inggris na gagah, IPS na anu kurang. Berarti ciri ilmu teu dibikeun kabeh ku Allah ka manusia. Sarua kiai ge kitu. Kiai anu hebat ilmu alatna belum tentu tafsir nama. Hebat tafsirna belum tentu pala hadirin ilmu tasawufna. Hebat ilmu tasawufna belum tentu nguasai balagoh. Balagohna gagah belum tentu ilmu sorofna. Ilmu sorofna gagah belum tentu ilmu wadha, ilmu bayan dan lain sebagainya. Ciri ilmu ge teu dibikin kabeh ku Allah ka manusia. Jabatan ge sarua. Si ieu mah bupati, si ieu mah camat, moalnya camatnya bupati. Laras teu? Si ieu mah DPR, si ieu mah menteri, moalnya DPR-nya menteri. Ciri ilmu teu dibikin kabeh ku Allah ka manusia. Jabatan sami teu dipasikeun kabeh ka manusia. Dunia ge sarua. Teu dibikin kabeh ku Allah ka jelema. Si ieu mah sawahna 100 kotak, si ieu mah boga 3 hektar, si ieu mah imahna 3 tingkat, tingkat kahiji kotok, kadua manehna ka 3 beurit. Si ieu mah imahna ngan 2 tingkat, si ieu mah ngan 1 tingkat, si ieu mah mobilna 3, si ieu mah 2, si ieu mah hiji, si ieu mah motor, si itu mah motor listrik, si ieu mah sepeda teu make bensin ngan kejo nu olok. Ciri ilmu teh teu dibikin bahad dunia teh teu dibikin kabeh ku Allah ka manusia. Ya, supaya kahartos anu dibikin rata ku Allah ka manusia kabeh ngan 2. Bejakeun ulah ya. Bejakeun ulah. Bawa balik ke imahnya. Nu dibikin rata ku Allah ka manusia mangan 2. Hiji susah, 2 bunga. Kiai boga ka susah, boga ka bunga. Pejabat boga ka susah, boga ka bunga. Nu miskin boga ka susah, boga ka bunga. Iya nu datang ka dieu atuh teu bunga kabeh. Nu bunga aya, nu susah ngabuadeg lain aya-aya deui. Ngan urang mah kieu biasana ketika susah identikna kana duit. Salah. Dangukeun ku bapak jeung ku ibu, henteu setiap-tiap jelema anu loba duitna senang. Henteu setiap-tiap nu susah balangsak heula. Contoh, punten ya, keur nyieun contoh jeung lalaki. Di Jakarta manehna gawe abaji. Kau beneran boga milik gede. Daganganna laris sehingga kuat menang untung 25 juta. Gede teh henteu eta ibu-ibu artos 25 juta. Gede nyabunya. Masya Allah eta salakina ku atoh. Meulikeun hatina baju, meuli anggur, meuli daging, meuli apel, ejeng pamajikan, ejeng an. Waduh, Masya Allah, bahkan meuli emas segala. Telepon ke pamajikan, bapak balik, pokoknya mamah menang milik, alhamdulillah. Meuli naon bapak? Nges, kejutan. Balik ke imah, duit mawa kan? Daging mawa, bubuahan mawa. Barang datang ke imah, pamajikan emen. Serep teu gablek. Hayo. Heuy, susah tabungah eta. Ayo jawab lalaki. Tungtungna halamun doang kotok gering. Baru kunaon cenah kakang ngalamun? Puyeng aing duit mawa di Jakarta. Mawa daging aing meuli baju. Terus datang ka imah cenah si bewok uta getih. Aju kumaha cenah? Atuh akhirnya ku si botak merana. Waduh. Susah. Malah hadirin. Emang awas mantak duit eta ulah jadi patokan. Nya, ulah jadi patokan. Memang malah hadirin, punten. Henteu setiap-tiap nu boga duit bunga. Ja eta kabuktianana. Henteu setiap-tiap nu teu boga duit susah. Jaloba hadirin wal hadirat. Jelema nu loba duit di rumah sakit. Dahar ieu teu meunang itu teu meunang, mending urang. Di imah kacang beak jengkol rengsek. Bener tante.
Tah iya. Kunaon tak Allah ngadamel bermacam-macam. Ieu mah susah, ieu mah bunga, ieu mah itu supaya jadi abdan syakuro intina. Supaya jadi hamba anu pandai bersyukur ka Allah subhanahu, ulah jadi abdan kafuro, ulah jadi hamba anu kufur. Geus nu paling nikmat mah ye jalema eta tukang syukur kana nikmat anu dipasikeun ku Allah kaur. Nah mantak penting ieu ye ibu haji nuju syukuran putrana saderek mugni atos tadi akan alhamdulillah. Geus nu paling nikmat mah nya Bu Pak syukuran bae. Kakak ieu lalaki boga pamajikan cerewet syukuran bae. Nuhun Gusti abdi mah boga pamajikan cerewet ngeunaheun teu kudu meuli radio. Tinggal nyetel be bah. Beneran be. Pamajikan mah mending nu cerewet daripada ngebetem be cicing doang gedebong cau. Ari awewe cerewet geus di pabrikna ulah aneh. Sabab awewe cek ilmu kesehatan butuh ngomong sapoe sapeuting 20.000 kata. Mantak lamun sapoe teu kabudalkeun nganu kudu 18.000 kata misalkeun. Saya sanang ke gundam manehna mah. Mantak bika mah gundam nage 2,5 jam. Iya bener awewe mah eta kitu eta bah cek ilmu kesehatan. Sacerewet-cerewetna lalaki butuh kana ngomong hanya 6.000 kata 3 kali lipat awewe. Iya awewe. Jadi lamun awewe cenah cerewet geus ti pabrikna geus teuing urang masukuran bae Kak. Nu penting ulah ngaduruk imah be pamajikan geus sakitu. Laju ibu deh ibu nya ibu-ibu eta boga salaki nu kumaha syukuran bae geus jodoh urang ieu. Ibu misalkan boga salaki hideung syukuran bae. Nuhun abdi mah Gusti sakieu boga salaki hideung-hideung ge. Leus teuing abdi mah boga salaki hideung teuing hideung mah angel kabelok. Leutak nanglek 2 cm atuh teu kaciri jah hideung ieu. Alhamdulillah abdi boga salaki hideung masyaallah dodol Garut ge legit ai hideung mah Gusti. Kamari bage eta salaki abdi hideung pangaruh ngariung ka ditu kanu ibu haji nyokot berkat 8 teu kanyahoan jah hideung ieu. Laju eta salaki abdi mah mantes maneh nyaho kulit hideung make baju beureum doang cakang tangkil. Geus teuing syukuran bae. Nggak syukuran baik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nya. Mantak mugi-mugi ieu tasakuranana ya Bu ibu haji ditampi ku Allah amin. Makana ibu dangukeun dieu nya ibu ieu kudu jadi istri pendingin ulah jadi istri bensin. Moal enak kaduruk eta ku bensin mah. Contoh ya dangukeun iya salaki pagaweanana tukang bas laju jadi kenek deui gajihna paling ge 120.000 enggak syukuran bae Pak mamah masaki ke syukur ka Gusti Allah boga salaki bapak unggal poe bapak aya di imah datang jam 5 alhamdulillah masya Allah jeung budak papanggih alhamdulillah teuing nu penting mah bapak cager mamah cager anak calalag alhamdulillah eta geus teuing boga imah sakieu mah teu kabocoran imah urang cenah sakieu mah atuh sedang bae ngan 2 kamar kamar kahiji jeung urang kamar kadua jeung anak 17 kuari keureuneuh deui Bu atuh anggeus beta mah pohara coba tetangga urang mah cenah ge tuh salakina gajina 100 juta sabulan tapi deuleu jeung salaki teh tilok panggih datang ka imah jam 12 peuting sibuk gawe di kantor anak jeung pamajikan geus harees berangkat deui jam 4 subuh anak jeung pamajikan masih harees ira kapanggihna tapi mamah jeung bapak unggal poe mata ke jeos deui reuneuh deui wasilah unggal poe papanggih nah nya tah ieu geus pala hadirin kembali ternyata ieu nikah teh mengandung hikmah, mengandung faedah.
Sabaraha faedah nikah cek ulama disiirkeun fawaidun nikahi ghaddul basari tahsinu farjin waroja naslin durri tasfiyatul qalbi kadza taqwiyatuh alal ibadati kadza istirahatuh. Eta mah gambar heula nya Bah. Nah di pondok teh bari ngadapa. Orang kanjut maka jempet. Na palupuh ieu baheula mah mondok. Cantik kuari mengenaan ayat mayat. Baheula mah zaman kami palupuh bae. Papan jarang. Laju pada HP. Kiriman lambat pan datang. Nyen surat. Kakolot. Atuh teu kumaha suratna? Gambar kastrol nangkub be. Nah eta merek kan harap diperhatikan. Sakitu. Ai budak kuari mah make HP. Telat saeutik laju bae. Mana kiriman, mana kiriman budak kuari. Fawaidun nikahi ari paedah nikah hiji ghaddul basor. Naon ieu ghaddul basor? Ngaraksa zinah mata. Para hadirin, ngaraksa zinah mata. Makana ieu biangna maksiat mata. Biangna ibu-ibu loba kahayang gara-gara neuleuh. Gara-gara nala urang deuleut ge ieu mata biang maksiat, biang nimbulkeun nafsu mata. Hayang imah gedong gara-gara neuleuh, hayang ganti mobil gara-gara neuleuh, hayang meuli geulang baju gara-gara neuleuh. Deuleut nu buta moal loba kahayang heut ge nu buta mah weuy deuleut imah bagusnya teu nyaho aing mah cenah teu neuleuh ieu. Bener nu buta mah. Makana pernah aya dua wali ngobrol, cek wali nu hiji deui, aing mah kuari mementa ka Allah ngadoa hayang buta. Cek wali nu hiji deui, pan dia mah hayang buta, batur ge nu buta hayang cager. Gara-gara neuleuh timbulna syahwat. Hayang imah bagus, hayang ganti mobil, hayang meuli anu, gara-gara neuleuh. Tapi lamun teu neuleuh moal kahayang eta teu loba. Ja teu neuleuh ieu. Ieu gara-gara neuleuh. Cek wali nu eta aing mah embung. Mantak aya paribasa, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke laut. Dari mana datangnya zinah? Dari mata turun ke kanzut gitu. Eta gara-gara neuleuh. Jalamun teu neuleuh mah moal. Neuleuh bujur meunikan waduh bikang na make celana pendek waduh pan lempang doang jam saiko waduh eta gara-gara neuleuh jalamun teu neuleuh memoal mantak munasabah aya wali aing mah mementa buta ka Allah cek wali nu hiji deui aing mah embung naon sebabna bisi ieu aing nincak teh koto terus salat aing teu sah. Berarti horeng buta di dieu mah pala hadirin horeng buta hate jang naon mata molotot ari hatena buta. Masya Allah buta mah atuh zahiriyah doang, tapi lamun jelema geus buta hate geus teu kenal halal teu kenal haram, lamun geus buta hate jelema tah ieu pala hadirin wal hadirat. Makana ai buta zahir onam teu jadi masalah. Ja jelema buta mah bisa bae jawabna. Nu buta nyabrang jalan, main mah cuek bae. Tukang ojek kuat bat-bat nyalametkeun. Cek tukang ojek, goblok teu boga polo. Nu buta nyabrang sembarangan. Meh teu kumaha katabrak mobil. Eta nu buta cuek bae. Kunaon dada ngaributkeun aing. Tuh mamang sadaek-daek jeung nyabrang, lain minta tulung kumaha bae. Deulah tuh mobil, ye, kunaon tuh? Mobil nabrak aing mah teu rempan. Mobil leumpang mah aya supiran, engke ge neuleuh aing ngerem. Aing manusia disieunkeun ku aing, mobil cicing katabrak ku aing. Jadi
bener eta nu buta bisa bae jawabna eta bener horeng butana buta hate para hadirin wal hadirat sedangkan ieu hate teh ya Bu jenderalna seluruh anggota badan ieu urang teh aya zahiriyah bener salah kumaha cek hate al qalbu raisul jawarih hate eta jenderalna seluruh anggota badan kumaha cek hate makanya di bulan ruah ayeuna Bu ya Bu nya litat hiril qalbi pikeun ngabersihkeun hate urang ieu panyakit hate kuloba aya 9 cek ilmu tasawuf bedakeun ulah ke jam sabaraha ieu waduh atuh ieu mugni kumaksa bae deh jeung ka kula lah kitu kenceng mugni ieu Kang Haji mah teu tiasa geus pinuh wayahna bae cenah Kang Haji tos magrib ieu jelema mah eueuh ku ari di gunung laju wakil kan aya ayat ieu bae cenah wakil ka dieu nu pemuda jaromlo nasehatan lah cenah angko kula ka dieu atuh geus asa-asa jeung almarhum Kaji Endang alhamdulillah mantap atuh ayeuna nyambung anak kula jeung anak almarhum atuh akrab babaturan deui sering mantap silaturahmina terus gitu alhamdulillah ya mudah-mudahan bae teras nyambung punya ibu sing sehat panjang yuswa putra putri almarhum sadayana sing didamel dzurriatan thayyibah amin ya Allah ya rabbal alamin ya penyakit hati aya salapan dina ilmu tasawuf dicaritakeun hiji hasud dua suudzon tilu ujub opat riya lima takabur genep ghadab 7 toma 8 kaslan 9 bakhil eta penyakit kot hate ubarna aya 5 urang sok salah kaprah ai zahir gering riet hulu ka dokter langsung kaji laju pan kencing manis ka dokter kencing pahit komo laju geus paru-paru ka dokter asam urat ka dok pariksa ieu kampung naon namina ieu bulan Palendeng bawa ka ditu ka dokter ka Serang assalamualaikum waalaikumsalam ibu dari mana Palendeng dok oh Palendeng dok dari Palendeng iya mau apa kesini ih atuh nek berobat dok kira aku cenah ibu nek meuli semen oh iya emang ibu sakit apa atuh buku pan dia dokter aing mah teu nyaho naon oh iya cek dokter maklum lah orang Palembang iyalah maklum lah tata kakak haji lah maklum oh iya saya periksa dulu katanya diperiksa ku dokter ibu apa yang dirasakan atuh ini dok hulu lalanjung aja ini ngaguang alam dunia dok ini mata perem aja kalau dibentakan sari nunjel alam dunia kuat bingung apa itu nunjel cek dokter nggak kawawa ini dok masalah ngeriut hulu aja udah berapa hari ini ibu udah 3 poe dok ini mohon maaf dok ini kelihatannya sama ibu hulu dokter penyon ini waduh oh iya bu iya terus masih ada yang dirasakan banyak dok udah tua ini udah kolot penyakit campur apalagi ibu yang dirasa atau ini irung nggak punya ambean semua bau tai yang ada di sini waduh. Apalagi yang dirasakan sama ibu masih ayah dok apa atau letah nggak punya rasaan kemarin juga ngakan uyah arasin ngakan cabai lalada ngakan gula aramis ngakan tai ceri pahit atau jelema cager tolol tama masih ada yang dirasakan masih ada dok ini badan laleles aja kemarin juga waktu ngising tuur nilep atau kabeh keur ngising mah tuur nilep piraku burung nangtung ngisingna teu piraku jak kabeh tionggo jeung jongkok ngising mah haji diperiksa ku dokter wah ibu terjangkit penyakit darah tinggi hari itu dok getih anu jangkung ibu sekarang jangan suka makan sama kambing nanaonan can pernah nyatu jeung embe ibu mah maksudnya ulangan dahar daging embe tah bu pak punten
Panyakit dohir diubaran bagus ja urang mah eta ibadah boro-boro gering sehat ke sang tengukeun ai panyakit hate tilok di alubara hei iya penyakit hati 9 hiji hasud bengges tah loba-loba nu diterangkeun penting teuing lamun dicaritakeun abah bu atuh kudu urang jam 10 ieu atuh abdi moal ka Uber ka Rangkas tah hiji hasud naon hasud eta ngarep batur nu meunang nikmat urang ngarepkeun kanikmatan teh teu daek pindah ka awak urang tah eta ngaranna hasud wa kullu dzi ni'matin mahsudun cek Rasulullah setiap jelema anu dibere kanikmatan ku Allah baik ilmu harta banda jabatan pasti bakal dihasud ku tetangga ku baraya ku dulur dan lain sebagainya wal hasud la yahsudul maksud jelema tukang hasud mah moal hasil maksudna naudzubillahi min tetangga kabeli termos ibu nu ngagolak di panteu ka harti nya eta panyakit khas kuduna kieu ye bu lamun batur meunang kanikmatan odah anon cenah anah maaf contoh ieu aya teh anah apunten bae teh ieu menyen contoh ieu anon cenah anah si Masitoh aya deui waduh iya mah tetangga baju uyung lengkapnya si Masitoh kore maka beli motor nu bener lah tak asal ngesmetot bae bibir geus teu beres lah leh nah sabab dohir eta atuh hatena teu bersih ieu gering atuh metot bibirna ge sabab lamun hate gering otomatis dohirna moal bener kahartos nah iya bu nya iya penyakit hasud penyakit khas nah, hujan teh ya be ima doa mukni doang panganten ya nya terus 2 menit deh lah nah geus eta penyakit hati aya 9 ubarna aya 5 moal dibajakeun kabeh di kukula ge ieu nya lamun hayang terus ke ondang deui irah bae gitu sabaraha ubarna hate 5 wadawa uqol bin khamsatun fatilawatun ubarna hate lamun urang hate keur pusing jarareng pararus hararan cek budak kuari mah keur galau naon eta bahasa kuari mah teu ngarti jabdi mah kepo be naon eta artina galau lajupan budak kuari mah doang nu teu calager ja cek urang ai imah RT di mana kamu nanya Allahu Akbar naon teu kadenge tangkorak dia aing nanya ge kalah ngabalikeun pan ngacabruk eta awas ya gas ya bu ibu lamun keur pusing keur ieu hulu keur jarareng pararus ulah nyeun status iya mah hewa kasalaki nyeun status laju hartina jengkel kata tangga nyeun status ulah gitu nya ulah nyeun stat laju lalaki gitu boga beas teu boga duit bah ngadu kana status pan teu kaharti hayang boga duit mah usaha bener geus lamun urang keur pusing ubarna aya 5 hiji patilawatun kudu daek maca jaeta maca Quran ngan aya geus kolot kieu mah mun memang teu pati kadeuleu geus lobakeun bae maca istighfar jeung maca sholaw eta bae tos bu
ja Quran mapan urang kadang-kadangnya untuk geus lelol mata kurang deule cek incuna mak kadeule keneh Quran ngageblek mama eueuh teu kadeule ieu ge rojak tanah apa rojok matana cenah ih geus kolot depan sarroyaro sayorayo heeh geus kolot depan lain deui maca Quran ge nya geus lobakeun maca istighfar jeung maca salau heeh tah geus ieu kembali ieu makana pertikahan ya nu kahiji godul basor nu kadua tahsinu farjin ngaraksa zina wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila ulah aja baru ngalaksanakeun kana zina deukeut ge ulah pal hadirin pang jore-jorena perjalanan tah ya nu katilu ye paedah nikah waroja naslin duri mengharapkan boga katurunan wala yahsulu illa bin nikah moal boga katurunan terkecuali dengan pertikahan tah iya mantak moga-moga anakna nu loba boga anak ulah saeutik bu duang ibu lah alhamdulillah sabaraha putra bu 14 alhamdulillah tatangga kula bah anakna 16 hirup kabeh kakawinkeun asal datang ke imah kula kurumpul anakna mun lebaran jeung minantuna 32 tambah incu-incuna jeung buyutna hek kuat 100 genep ke imah kula beak akuana ge kula 3 dus kueh 8 colobong cek bapana hayak cenah kanan cenah ieu barokah cenah di mak kiai barokah kue aing beak kumaha teh kiai hewa henteu ngan henek bae saeutik ngarengsekeun ka imah kiai kitu kan sok dibawa lebaran ieu cenah haji anak teh alhamdulillah cenah haji masyaallah bae ieu ji cenah lebaran ieu teteh cenah ieu ibu lah bu anu meulikeun baju bae eta cenah anak anu meulikeun beas bae anu meulikeun daging bae anu mere kuehna bae anu meulikeun cenah bajuna bae anu meulikeun tiungna bae anu meulikeun sendalna bae aya anu minta mere duitna bae aya anu ngabeakeun bae cenah kana pakaya indung campur horeng eta anak geus mending nu loba boga anak mah boga anak mending nu loba boga anak cenah 38 mantep edan 8 aya kana 30 ngeunaheun boga anak loba mah nu peang nu jendol nu kuru nu hideung nu kumaha macem aya nah nya puguh cenah capek eta ngurus anak ibadah ganjaranna gede sampai aya keterangan lamun ibu-ibu ngurusan anak leutik ya nu nyusu keneh komo utama keneh ngurus anak tibatan sholat sunnah aya kitu keterangan kunaon ku gede-gedena ganjaran ngurusan mantak bapak-bapak ulah sok-sok ka ibu-ibu moal bisa kak ngurusan anak moal tek-tek ceuli kula tah aya paribasa punten salakina maot indungna aya keneh pamajikana ngurusan anak 17 kaurus ku indung mah benar mana buktina kiai ari eta anak kotok aya kotok jago ditutur-tutur ku anakna ulah sok macam-macam ka haji makanya ibu-ibu kita sayangi dong harus diayomi disayangi jangan digalaki bila perlu kita candungi nah ya Allah iya pernah punten bu cek istri B ka dia ainan mi nitip anak nu ke mana tatangga tuh hajatan dulu teu bantu isin umina oh isin cenah umin hak itu cek ulah kebel lempang ge tacan putra 8 bah Masya Allah genep nu ronyot agar itu lemah karena lempak karena kurang ngarokok bah nu hiji abe hayang mam aduh aing di mana tempatnya eta kejonya panteu nyaho urang mah abe hayang jong goreng endog atuh kula mah nyendog heulan beres nu eta hiji abe hayang waduh kula kegeraan ke kamar mandi gara-gara kita ngising
kakarageun eta duji deui abe aya ngedot geura kula lumpat deui diuyup ku anak abe ieu mah dot teh bau tai meureun meleungeun aing can kukumbah ieu heh eta ulah nyalahkeun eta ka pamajikan ulah gagabah taya ya asia ya mantak ku urang kudu siling elekeun rumah tangga mah heh cenah ge cekolot baheula ge bah punten ari sok inget kana pepatah kolot baheula rumah tangga mah deuleukeun doang ragaji peteng teh nu panjang ragaji naon bah ngaranna di dieu hah ragaji panjang teh ragaji naon bah namina songsrang eta heeh aya nu disebut gongsang aya nu srongsrang aya nu disebut srengsrong kumaha eta panjang eta ragaji gitu deuleu duaan kan kompak bila mana nuluhur narik nu handap merean nu luhur narik sring sereng sring sereng sring sereng kayu sagede beuteung kebo sapat akibat kompak jajal patarik-tarik daekeun potong ragajina ge rumah tangga ge kos kitu hayang ieu ibu-ibu bapak-bapak rumah tangga ieu urang dieu adem hayang asup ka kulkas mun hayang adem rumah tangga dangukeun ya nya dengekeun modal pertama nak cek Kangjeng Rasul hiji iqamatus shalah deula adegeun salat naon hubunganna kitu eta haji salat jeung rumah tangga sangat erat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar salat eta ngajaga kana akhlak goreng jeung perbuatan anu goreng otomatis jelema tukang salat mah akhlakna bakal bagus perbuatanna bakal akhlakna ge bakal kitu tukang salat mah dangukeun Bu salat mah urusan dunia jeung akhirat aya tinggal di 8 perkara Rabbik firli war wah wa'a wa'fu 8 Rabbik firli ya Allah Gusti hampurakeun dosa abdi dosa gede dosa nu leutik dosa nu ngahaja teu dihaja hampurakeun Gusti Rabbik firli warhamni mugi Gusti mika welas ka abdi naon kadituna Rabbik firli warhamni wajburni ya Allah Gusti pangtutupkeun ka susah abdi ya Allah tutupkeun ka susah abdi ya Allah salaki deugel nguseup bae ya Allah unggal peuting mending mun bebenangan ya Allah mun tah masa bulan sakali nguseup ibu unggal peuting ya mending mun bebenangan ya Allah lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah wajburni hutang Gusti bayarankeun ya Allah listrik deuk dicabut ya Allah warfa'ni angkat derajat abdi Gusti warzukni cek ibu ya Allah duit ya Allah duit eta warzukni eta salah kita usaha ngalubuk segala mak buruk ya Allah insyaallah duit ya Allah kreditan genep bulan kene ya Allah duit ya Allah imah bocor ya Allah duit anak mah abdi 12 ya Allah Masya Allah anu gede geus 4 ya Allah nu usaha atuh coba ya Allah Gusti atuh salah sahijina teu 4 ke anak abdi eta anu maju coba salah sahijina ya Allah muga-muga sing anu maju ya Allah bener bae ngadoa ibuna menang saminggu anakna dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur dijabah meureun doana lebah di nya mah warzukni tah wahdini Gusti paringan topek hidayah abdi daek salat daek ngaji alhamdulillah wa'afini cagerkeun Gusti awak abdi sehatkeun badan Masya Allah coba komplit kabeh pun dina salat wa'fu anni hampurakeun kasalahan abdi kabeh Gusti tuh mantak dina salat mah pohara hayang adem rumah tangga salat ketika jelema salat salakina salat pamajikana salat insyaallah cek ibu-ibu mata kecenah kula mah kami mah ieu jeng hararan pararus kunaon kabeneran boga salaki tilok salat salah ibu bogoh kanu tilok salat mantak lamun ku ari mulung minantu santri mah salat malah diomong tukang na santri mah salat ulah nanyakeun duit tanyakeun salat rapih santri mah salat subuhna ge usolli fardhu subhanya subuhnya duha
diborong kabeh yayat haram jadah doang. Ya coba sarolatnya mantap ke cenah teh maka bener buka salah ketilok salat para rusing minta talak doraka temenang minta tolak peda salah ketilok salat urang minta talak teu bisa bebeja ibu ke hakim hayang ditalak moal didenge ku hakim. Ibu dari mana? Dari warung Pak Hakim Baros. Ada apa? Saya mau rapak ke kehakiman. Apa keluhan ibu? Suami saya nggak suka sholat, saya sama aja dengan maraban kebo, nggak mau saya. Terus suami saya nggak mau nalak, maka tolong sama Pak Hakim talak. Mohon maaf cek hakim, itu bukan aib nikah. Tapi bisa hakim nalak, lain haknya. Namun tamak yang ngaduna. Ibu dari mana? Dari warung. Ada apa kesini? Ada masalah Pak Hakim. Kenapa? Saya mau minta talak pada suami saya. Suami saya nggak mau nalak, kekeh. Apa keluhannya? Mohon maaf, bukan mengatakan aib orang. Suami saya barangnya ngulapes bagaikan terong di leom. Waduh. Eta mah boleh. Aib nikah nu kitu ngaranna. Mantak salat, ibuna salat bapana. Laju kumatu cenah kiai ja kula kuari boga salah kitilok salat. Geus teuing hitung-hitung urusan kebo bae. Mun isuk-isuk betanya nek ngopi tak nek nyarap gitu. Nah, geus ya bunya ieu nya. Geus ibu wayahna. Kuari teh jeung bapak rumah tangga kudu repok itu rep ieu pok. Kudu doang tukang ragaji. Ulah doang anjing gancet. Wakikuk unggal poe pas ai anak mere jelema lulu. Teteh mah panengnya kami cenah pasea bae tapi reuneu deui. Atuh kami mah cenah sungut luhur pasea ge. Sungut handap mah dame. Pan eta ngacapruk nu kitu. Nya. Heuh. Tah ya geus wayahna ya geus ya. Mantak urang teh lalaki kudu bisa nyieun contoh ka pamajikan sebab urang anu ngangon awewe nu diangon nu ngangon bakal ditanya tuh nya geus lamun rumah tangga hayang sakinah geus modal pertamana salat geus komplit dina salat mah hayang nanaon ge aya pala hadirin jelema tukang salat tukang minta ka Allah Subhanahu wa taala geus mudah-mudahan ieu rumah tangga putra putri urang sing dibarokahkeun ku Allah sing termasuk jalma anu ngadegen kana ta dua Kangjeng Rasul ngadoa kumaha doana pikeun Sayyidatuna Fatimah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Lamun urang ngaji alat saeutik babah wallamu linnafi' wa ala lid-darurah. Rasul ngadoa barakallahu laka nu kahiji make lam nu kadua wa baraka alaika moga-moga Fatimah cek Rasulullah moga-moga anjeun Ali barakallahu laka moga-moga anjeun ketika senang rumah tangga sing diberkahkeun rumah tanggana wa baraka alaika ketika anda menang susah cek Rasulullah Ali moga-moga susahna berkah geus senang berkah susah kitu barakallahu laka wa baraka alaika moga-moga anjeun rumah tangga keur senang sing berkah senangna keur susah sing berkah susahna susah berkah senang berkah eta nu dipepenta ku urang nya geus ibu wayahna lalaki ulah gede adat pamajikan atuh ulah sarwana nya kudu homrat ka salaki dangukeun ya bu ciri awe pisurgaeun mah dangukeun lamun salaki ngobrol jeung salaki tungkul kieu aya eta urang warung lamun salaki ngomong kieu aya weh bari sungutan ditutupan ku tungtung tiung ya dangu kedelekeun ka dieu tah eta teh adab ngan bebeja heulang Pak tadi kami ngadenge Haji Jamal ceramah cenah ge ciri awewe sopan mah horeng mun ngobrol heupeun salaki tungkul bari nutupan ieu naon sungutna geus mamah deuk kitu nya ku ari mah bapak ulah salah sangka ka mama oh heuh cenah tah kitu ulah main tutup bae teu bebeja deui hap cek sare kunaon dia bau taing atuh henteu jajak kieu ge cenah eta engke kula care kanan deui eta
ulah main tutup bae kudu bebeja heulan nya kitu cirinya aya tante bae tadi warung awe nu kitu lah urang mancan nyanggereng mah pamajikan kuat cebrot gugusikan dulu kabeh mantak cek abdi ke ibu kudu jadi istri pendingin ulah jadi istri beng imapan lain salaki datang assalamualaikum aing mah curiga ka bapak dia curiga keyeung kieu mah teu bebenangan ka kumaha ge ulah kitu pamajik salaki menang tah mah menang 80.000 alhamdulillahirabbil geus teuing pa sakege alhamdulillah masyaallah imapan lain bebenangan sabaraha duit an mau menang 80 mikir anak 12 Masya Allah bapak dia mau kahayang dele batu-batu dele ih cok salah kita tuh kadele ku aing ge dele tuh si anu rumah tangga karek 2 tahun dele imana 2 tingkat motor 4 Masya Allah kamari bege pengajian emasna geulana setengah meter Allahu Akbar anting segede-ban beca eta beungna kuat bongkok ku kongkorong 2 kilo la ilaha illallah iya aing mah papelik kubar ku kelong ruti bapak aing eueuh ti kumaneh mata aing mah sareuk aing mah sabar teu hayang teu bogoh baru teu bogoh aing dipelet doana ieu ih ka mana teh ngomong ka dieu ka ditu ulah teh geus ulah kikituan nya tanah ulahnya hei teh itu mah ulahnya mantak eta salaki kudu bisa ngalem ka pamajikan kudu bisa ngalem ka salaki contoh salaki urang nyieun meja dek sabelah ulah wak dicawad marah si eta mah coba deuleu bapak nyieun meja meuni mana ieu ya Allah ya Rabbi ieu menang bapak horeng dek sabelah ulah loba omong lamun dek nyinggung cokot piring set tenden tarik salaki set pak bagus ieu meja kuat alabatan material tapi deuleu ku bapak ieu apa meja nu miring apa ieu piring nu miring apa nu nyieun nu miring oh horeng meja nanti dipotong sabelah atuh bapak deui jing ukur-ukurna salah oh hampura mah nah gitu kartos urang ge eta kitu ka pamajikan nyayur asem asin teuing heh di mana ye meuli uyah di warung barat engke mah ulah ka warung timur bae kitu warung barat mah uyah asin teuing nah berarti paham sayur asem asin imapan lain bareng dasan iya dia oh bisa leho tak uyah iya ih bapak dia tinggal ngalabak lebeting omong nah mantap kudu siling alem kudu siling angkat iya mah kadang-kadang salaki nyaho pamajikan hideung ngomong sadaya ti mana bae cenah tutung la ilaha illallah kuat si tutung batur hendak batur ulah kitu kuduna tos di mana Hajar Aswad nah henteu kasinggung sanajan hideung ge nya gitu punya kartos eta kartos nya geus kitu tah wayahna ya kasalaki eta kudu hormat bae atuh jadi sarua bae salaki ge awe mah bu pak teu meunang kabentak lalaunan mata ngalempengkeun awe mah sebab tina tulang kitunya geus sakitu Bandung kebatur muga-muga aya manfaatna ieu geus setengah 8 ulah kudu karangkasnya jauh baji ieu nya sakitu anu kapihatur mugi-mugi aya manfaatna leres hidayah taufik ti Allah lepat mah kabodohan kuring ibu bade teras abdinya bu sadayana hapunten abah kasepuhan abdi bade teras karangkas bitung pidoa anu kasuhun wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.